Aduh, kebon teh lega, pakaya loba. Pamajikan sana aya gantina itu. Hayang teuing narojos, kana nu pohai. Dua masukan bisa milih gitu teh. Si Neneng. Di mana hari Neneng? Gitu. Telepon tuh diangkat tadi teh. Gitu. Baung wae. Abang. Anggar aya kahayang ieu mah nya. Kadi abah cari heula. Sepiuk di nyata. Abang mah aya orai. Moal, paling urai kadut. Aya naon Neneng teh? Bah, Neneng teh bade nyarios ka abah. Sok nyarios ka Abah. Tapi abah ulah ambek. Moal amang sok aya naon nyarios. Abi teh bogoh ka Kang Awing, abah. Kang Awing mana? Anu damel di abah. Teu bisa. Nah, abah. Atuh kudu nyanga teh kanu saderajat. Da bogohna Neneng mah ka Kang Awing. Teu bisa Abah teu ngidinan. Abah atuh. Teu ngidinan Abah teu ngidinan. Please abah. Geus heula maneh hubungan jeung si Awing eta anak buah Abah. Karek bogoh Neneng teh naksir. Teu bisa Abah mah teu ngidinan. Geus Abah. Neneng teh da bogoh ka Kang Awing. nya, ari masalah bogoh mah tetep Abah mah teu ngidinan. Maneh geus dijodohkeun ku Abah teh saya jodona. Abah mah. Teu bisa. Neneng mah teu bogoh, sasaha dijodohkeun oge. Pokona mah aya nu saderajat jeung Neneng. Alim Neneng mah bogoh ge ka Kang Awing. Kang Awing teh anak buah Abah. Anak buah abah oge dan Neneng mah Nanakeun ka bogoh bogoh. mah Neneng. Neneng dek mam naon sok kahareupna. Neneng teh naksir ka Kang Awing atuh abang. Tetep teu bisa Abah mah. Teu setuju. Geus teu bisa. Abah. Sakali teu bisa Ari Abah. abahnya. Jeung Abah rek ka Banda ya ningali kuah Please, segara we. Abah. Abah. Ari abah. Ka Neneng teh kus lain ka anakna. Neneng bogoh ka Kang Awing. Jahat si abah mah. Awas lamun nitah kopi mah dijieunkeun ku Neneng mah. Bukan anak parawan hiji-hijina susah diatur. Kumaha nya. Padahal ku aing geus dijodohkeun ka nu salepel. Coba telepon si Bahar. Har. Ka pabrik kana nya. Ayo obrolkeun sakedeung. Tong lila. Oke, siap. Bos, dah nih lama nih. Dengan tadi ngajak ke baso heula bos. Baso ampar bos. Panguruskeun si Awing. Awing nu mana dah bah? Eta anu digawe di kebon geuning anu uluna bolenang. Anak gua abang nih nujen manor. Eta nanya anak aing si Neneng bogoheun ka si Awing. Kan teu salepel. Karti itu kumarane. Jadi kumaha? Lain kumaha panguruskeun. Sok uruskeun kumaha sok lah mumpung pangur ya pangomongankeun heula. Sangkan nyala sangkan ulah ngajadi bobogohan komo sampai ka jadi lamun teu beunang dibereskeun kieu mah. Aing teu narima. Nya anak aing bogoheun ka si Awing atuh. Panguruskeun we. Teu salepel teu. Tadi can udud sabar. Geus uruskeun ka parbot untung maneh. Tah, diberes nya. Ya belakang sok. Bereskeun lah pokona mah. Jadi kapan sebenang diomongan masih silepan. Terserah eta mah kumaha maneh sok. Masalah ieu mah. Apa aya diberesan? Jadi kumaha bro alusna? Rek silepan langsung apa rek kalem obrolan heula. Kan instruksi si komandan kan kudu diobrolan heula. Urang oge geus teu kuat sih sebenarnya mah. Geus we ke mah lamun sebenarnya obrolan bae nangkeun kagok. Heeh bener. Fokus kelewang ieu. Ya, pageran euy. Ana we mah heula. Kelingan heula lah kaliwatan euy. Aduh, ayo mana mah ayo kuat atuh. Tuh gitu. Bejana karena di pasar itu aya malam dia. Tadi itu suka itu aya. Mana
Malam ini lah. Hanya etanya ini kayak pegawai si Abah nu anyar bening alus montok iya mah kasih Abah keur ngolo duit bakal hade ieu mah ya aslina ceu ade sakedap ceu Aden ceu gawe di si Abah nuhun itu ujang ngasa namanya menakan gitu nuhun engal Aden namanya pinten kamari ini kamari damel nuhun Aden teh putra juragan muhun saha nami teh ceu onah Den mani alus montok euy Aden mah ya sok atuh ceu ada ieu rek damal deui mah oh muhun Aden mangga atuh nya ayo ceu mangga Aden wilujeng Wah, kita jajan. Gimana? Ada mana jajan? Ulin. Tong wae dong. Jajan mah. Jajan. Nah, meni pedit. Gimana mana? Mana jajan? Ini tong bae Ulin. Ya. Hitung. Ayo tanu biru apa? Data budak mah cukup sakitu. Mai kana naon sakieu mah. Mai kana naon apa 2000. Cukup budak mah 2000 sakitu mah tuh. Informasi bah. Informasi naon? Gitu lah, yang biru tapi penjajakan lah informasi naon, kan dibayar gampang duitnya. NQ asli. Benar. Mungkin digaja kali Abah meni pedit kanak teh. Tanu biru ah. Amung nu biru. Sok ngomongkeun heula gampang. Gampang eta mah yang nu biru heula. Aya naon nu biru? Moh teh banaon 4.000. Ngomongkeun heula, aya gampang duitna. Sok kamu guna yang naon? Kayak awewe, mentok, alus. Bener aja? Bener, yang 50 heula tuh. Buru 50 heula. Di mana awena? Gawe di Abah nu gawe anyar. Tugas salaki meureun. Anya lain, tanda Abah. Asli. Bener asli ya, pede 50 heula, ameng teh bejaan teh. Coba bohong heuh. Asli, Cok. Bumbungan 50 ah. Genep ribu gampang mungkin ku Abah dibere leuwih ti sakitu ge dibere ku Abah. Oh siapa tuh aya hiji bah nu gawe tapi nu anyar mantap teh bayang dah punya BG ayang bah pret miran kolot itu bah kabudak mah ieu moal naman deui jajan tujuh kembali seblak nya aya tuh kulin deui ah tong baung nya jig ke balik ieu sore nya bah. Nah, mere duit kur genep 1000 mah kana naon padahal urang geus boga nomerna. Jang. Mana nomorna? Moh, baca heula. Oh, wayahna bah tong pedit ke budak mah. Nomorna mana? Moh ngaing duit heula. Kita sih kan nomorna? Itu asli ieu mah. Tah, asa bener tah? Beres. Padahal nomor tenang. Oh, punya. Ieu Kang Awing nih kabayang wae ku neneng mah nih kaset teh tapi hanjakal botak kita rambut tadi. Abah mah manipis setuju ka neneng teh Kang Awing kaset. Jar. Ujang. Ari Ujang di mana? Terus ulin. Cece neneangan ti tadi. Oh, terus ulin. Panggil jeung si Abah. Di mana boga duit Ujang? Si Abah tadi menang ngolo. Nah, Ujang mah dibere jatah ku Abah ri. Kitu mah acan. Nang ngolo ari euceu. Dibere 6.000, Ceu.
Ari eta aya nu biru na. Ditipu si abahna, ditipu. Ujang Sebenarnya abah kumaha? ditipu. Doraka, ujang tosok nipu ka kolot teh. Aya nu gawe pan di si abah teh anu gawe. Heeh. Montok di itu mah itu mah montok alus. Itu mah kan ngali. Kau yang itu apa? Ngan aya nu gawe di si abah teh. Tadi tos di kebon di nempo bari ulin. Nempo anu gawe anyar. Ari ujang nipu abah naon tadi teh? Oh nipu ieu nipu nomor padahal mah nomor senang lain nomor WA. Ari awewena mah asli. Aya Aya tuh. digawe di pabrik abah. Tapi montok ya tuh. Iya we atuh jang. Abah teh keuneu we cing kawin deui. Aneh urang teh boga mamah anyar. Komo montok abah. Atuh abah mah nya ataupun kana montok. Kan abah mah culahetan. Komo kitu mah. Urang kawinkeun we, tapi ku ujang telusuri heula awewena urang mana ti mana kitu. Nya siap teh. Eta kira-kira bakal nyaahun ka urang jang. Amun galak mah teh eta cicembung. Kernaon boga indung tere galak. Cece diracun kena geura. Ari euceuk naon bogoh Kakang Awing sirahna ge naon botak. Wus, jang. Ulah kitu. Botak-botak oge cece mah bogoh Kakang Awing lucu. Ieu na teh siga anceukna si Ipin. Betul. Euceuk justru leuwih parah nyebutkeun siga Upin Ipin. Lucu. Lucu kumaha. Kalau dieu orang jajan bakso euceuk. Lucu mental lah. Ieu keur euceuk. Ampung ke pulang Lehan budak leutik mah kieu kumaha euceuk tah. Ieu teh kan teh abah meunang ngarebut ujang nipu ayeuna keur euceuk bagianna yuk. Balik jajan bakso. Ini 2000 deui wae. Ya. Coba ke desa kedap. Oh iya, mana bapak? Ayo naon bapak punten. Engal di dia asa namanya ninggalan. Persebar dinten damal di dia. Abi teh namanya 2 dinten sangayeuna bapak. Kawit di mana? Ka Ciburahol. Jenenganana saha? Abi teh Ona. Nepangkeun. Awing. Oh, Kang Awing teh mandor di kebon ieu kan? Nuhun, ieu teh sadayana kebon teh ieu teh abi manorna ieu teh. Oh, mungkin gitu. Bilih ayana naon mah di dieu nya wartos ka Akang teh kayak nyebat bapak, Akang we nya. Oh, mangga bapak Akang. Oh. Ayeuna mangga atuh bade dilajengkeun mah eta. Oh, Di antosan di kantor ku abi nya. Oh, iya mumpun mangga bapak punten Akang. Mangga. Akang. Ya, Akang Awing ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga. Kang. Neng. Bade ka mana? Abi wih ti kebon bade ka abah tapi teu aya. Tos janjian sareng abahna. Henteu abahna teu aktif di telepon teh hese. Tadi mah abah teh nyeres bade ka Cinyosog cenah Neng. Ari akang nuju naon di dieu? Ieu we kieu nuju hulang-hulang Akang mah. Mikiran nengnya. Biasa wae ari kitu. Ari akang. Kopi? Aca Neng. Ayo tuh urang ngopi ah. Oh, mohon. Abli nyesel abah. Kamu udah abah mah kumaha neng? Mohon izin abina. Yuk, ngopi ya mas. Alim Akang mah gitu. Kok neng dia Pilih nyesel Neng abah. akang. Neng teh pada nyari. Bade nyari. Neng isin. Nyari naon? Sok teh keng isin-isin nyarios we. Neng teh bogoh ka akang.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Senang da beli nyesel abah akang mah. Dah itu, abang mau nangis tuh, dah neng bogo kan. Neng da akang mah sanes laptop neng ararisin. Akang mah nikitu kan. Teu naon akang ih. Oh, motor neng teu naon. Kan ari abah mah panginten benten deui pandangan anak ka akang. Akang mah cuman bawahan abah. Abang mau terangan yuk. Alim neng. Alim neng. Gitu, ijah. Akang tuh harus nolak kan neng. Sanes nolak neng. Teu paruguh akangna. Awas akang lamun suatu saat akang bogo ka neng. Kok neng ditolak deui akang. Mohon neng paduli. Baik, akang peduli mah, neng mandek balik, bebeja ke abah, tahu rasa akang peduli kan neng dipecat ku abah, oke? Mohon banget. Neng. Oh, naon atuh akang, neng, kudu neng sedek balik, kan akang mah peduli kan neng teh. Gebis. Pada, Ya.